Purbasari tetiasa kulam tibra damelangan ulah bae kulutung di tebihan cinutrumu nungguan. Aduh, kumahanya cara memikirkan Purbasari di keraton. Tacan kenying pikeun akal waktu kula bawa Purbasari kalau untuk sampai Purbasari balik dari ke keraton jeung satria nu baris bebela engke nuju sayembara tapi barangnya boga nu aya lutung cinutru segreg deui mata polas. Mugi Gusti ngalindungan anjeun. Purbasari, hayang ngajak abdi. ada dibawa ke mana prajurit? Abdi di titah Purbararang. Prajurit abdi dibawa ke mana? Cicing Purbasari, abdi nurutin parehan ti Purbararang. Ucapkeun geus enjing Tenang rakyat Purbararang putri kabe sadaya parantos aya. Hah? Purbasari? Kok abdi naik dia sih? Nyaeta Anek balik dari ke keraton kurang abdi peliharaan. Peliharaan anjing eleh tengah aku jadi putri raja. Ya kakak. calik dina kosingangi anu kaset Indrajaya awari salir. Aya naon ieu? Maneh saha? Ya Gusti, tunjukkeun wujud kuring nu sajati. Hah, kutukan abdi geus leungit. Kunaon bisa jeung Purbasari? Urang menyelamatkan Purbasari di leuweung. Kayaknya dia itu. Kok berubah jadi pangeran? Purbararang, jelaskeun ka aya, kunaon anu terjadi? Maafkan abdi ayahanda, abdi geus boga dengki ka Purbasari. Heeh, cenah naon Purbararang? Aya nama anjeun minta maaf ka Purbasari. Maafkan mun kitu kakak. Maafkan abdinya Purbasari. Allah, jadi anjeun teh pangeran. Nya, abdi pangeran nu dikutuk. Abdi hayang jadikan Purbasari ratu. Nya, Purbasari dijadikeun ratu jeung rakyatna. Purbasari anjeun berhak jadi ratu jeung ngurus rakyatna. Pangeran, abdi minta tulung jaga Purbasari jeung ngurus rakyatna. Akhirna Purbasari jeung Lutung Kasarung jadi bangsawan anu hadil, rahayat hirup rahayu jeung tentrem.